Dine in biang mie ayam original goreng manis sedikit level 1. Iya. Enggak saya tacan mie nak. Halo. Itu mie kada lilating besi bekah. Oh, heeh. Duh. Ya. Misi buk pisannya eta kanu HP ditinggali teh jiga aya piduit teh nih mah. Henteu ieu biasa we. Sip. Ini kita minta teman kecap asinnya. Itu minta iya nya kecap asin, teman kecap asin lain. Mana? Oh, itu teh kecap asin mah di luar. Kecap asin, namanya kecap manis geus ditulisanna ku urang. Itu nya, mau ditanya teh. Heeh, eta ceng. Teh kumaneh heula nya bereskeun sakalian ke panyokotkeun adonan. Bayak tinggal eta hungkul nu di dinya. Heeh. Panaikeun di tukang. Kade we tinggal tanggalna. Kade tanggalna nu ayeuna urang hayang kacai heula teh kuat. Oke, siap, aman. Pina 5 wewe orang Ya Kak, silakan. Ini tambahan kecap asinnya ya. Ini biang mie ayam original level 1. Kasih Kak. Nah, maaf anu nggak bisa. Kela. Maaf ngerti sih temenin makan yuk. Ternyata Aisyah Nunu. Bukan. Iya. Geus beres sadaran nu bieu? Atau saya beres. Oh, heuh sip atuh nuhun. Siap. Aman, Kak. Dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa pengkhianatan itu tidak datang dari